drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Meni panas kieu ieu teh nya. Tapi cocok sih Jang. Mau emang tapi masa dipikir-pikir asa moya wae nya. Lamun nih Mas Hiling kumaha? Tapi beak dulu tuh sih lamun hiling mending biasa. Aduh Mas, meni rajin ke tuh ieu nyoso. Abang tukang laundry Mas teh. Menyok. Pasti tuh bunda ya Mas Mama nih ya. Calon istri damah ya kata apa nih Mas laundry karena ge. Di mana bunda? Iya Mas, bunda teh odok ka material. Dek naon eta bunda ka material? Dek meuli semen. Lain Mas, ieu bunda teh odok meuli triplek. Dek naon bunda ya teh melek triplek? Dek yang kadang hayang. Lain Mas, apaan bunda tehnya dek dagang seblak ieu teh. Jadi dok meuli triplek ajang nyeun eta naon teh meja. Oh, gitu ya teh bunda. Naon wae eta dagangna? Sebelah unggul. Nyanta atuh Mas, apanya aya mie cili oye, basreng, cimol bojo, cimol beledug, aya ke mie doer segala aya pokoknya di bunda mah Mas. Oh, gitu. Ai spaghetti carbonara kesukaan Mas aya henteu kita teh. Nya aya atuh Mas, nya apaan bunda mah nya dagang lagi segala aya eta teh. Aduh. Ya bener kata bunda. Ari hugut aya henteu. Ya Allah atuh Mas mah menya apanya bunda mah dagang lagi ieu para jelema lain para hayam atuh. Oh gitu, komplit itu ketemu bunda. Padahal mahnya mana eta teh ditinju jeung susu coklat. Menya, ya bener eta teh Mas, henteu wara kitu. Henteu bunda mau wara eta mah paling ge mentep. Menya, terbalik pisan Mas, harus ke bunda teh didengekeun. Diturutan kitu tadina. Menya. Nih bunda bercanda. Ya enggeus atuh Mas, bunda ti heula nya. Atelana bisa tutup. Hayu menya mangga. Ya bunda, si bunda mah nih. Bener pisan ya Mas teh bercanda jika lamun ngomong. Uut ajeng tariku digoreng, jangan digoreng gitu beda. Biar bisa si amanya. Nah, gini si kopi teh der deui. Meni geus seubel kopi mana teh tara aya. Geus kangen mama Neng teh. Jadinya kalau sesudah itu ya aku langsung menghampiri. Nah, kieu si kopi teh filmna jadi jiga ASMR batur anu ngomongna. Kumaha cenah? Rusak itu ieu teh. Gopi, nah di sini Gopi. Mah, Naon Neng? lagi apa ini teh mamahku yang cantik? Keur nonton atuh aya naon ieu teh? Iya mah, cek butania teh cenah kudu iuran. Karek ge asup sakola teh geus dipenta iuran deui. Jang naon atuh ieu teh? Jang ieu cenah mah jang foto studio, foto kelas gitu. Meni rariwah teh nya guru maneh karek ge asup geus loba iuran eta teh. Sabaraha atuh ieu teh? 50.000 cenah. Jeung mahal dipirari foto oge. Nya kan foto studio mah, fotona teh di studio gitu, jadi mahal. Nih loba ilek pisan da guru maneh. Iraha atuh ieu teh di eta keuna di naon kumpulkeunna duitna. Engke cenah mah pas Senin pas asup sekolah. Ya geus atuh kitu mangke Senin mama ka sekolah ah. Ayo mama dek naon ka sekolah. Jadi kemayar iuran atuh lain dititah mayar bieu teh jang foto studio. Oh, cek butania cenah dibawa sama muridnya aja cenah jangan ke orang tua apaan ini mah no ngaranna teh acara kelas gitu bukan acara sekolah. Oh gitu. Jangan satu keingetan deui pas Senin ya. Ya mah. Untung we si mamah teh curiga aneng dek unik kok. Oh, pindahkeun atuh eta TV teh kana si Winda Basudara meni si Gopi wae lah jote ih bosen. Meni sok ganggu maneh mah. Ulin kan itu biasa sok ulin lain. Ya, meni ulah lah jote TV. Meni ulah neng hayang lajo Winda Basudara ge. Kemeh jasun we. Neng, hari kamu geus meuli can baju jang foto studio? Emang dititah meuli baju gitu Min? Asa henteu langsung ngabohong kamu. Ya, henteu sih, tapi kan foto studio teh aya tema Neng. Heeh gitu, asa tengah denge Neng mah emang temana naon gitu? Deh kamu heureuy wae jadi we tengah denge. Temana teh nya profesi. Oh, kamu geus meuli can Min baju jang ieu foto studiona? Ya udah tuh nih aku mah beli di online baju polisi. Kan aku ceritanya jadi followan. Kamu mah asa teu pantes da Min jadi polwan mah. Kamu mah pantes lagi jadi ieu Min, polti.
Naon faulty? Polisi tidur. Naon sih meni? Ari kamu oke deh make baju naon? Mun ke foto studio. Baju naonnya? Nih mana make iya baju partai. Oh, ceritanya kamu teh jadi caleg gitu, calon legislatif. Lain Min, nih mah apa cerita lagi jadi petani di desa yang indah. Hah? Petani? Nah, petani teh pakai baju partai? Ya kan nama kasih mas setelan lagi gitu Min, para petani mah pakai baju partai, terus pakai cetok, bikokom gak gitu kemarin ninggali. Iya sih, tapi mainnya pakai baju partai kamu teh neng, cing atau anu lebih proper bajunya. Maka jeung maknya ari kamu ai tahun teh tanyakeun juga bikokom. Iya maksudnya teh tong pakai baju partai oge atuh neng, pakai baju biasa we, baju anu modis terus pakai cetok kan kamu teh petani Gen Z atau Gen Alpha ge bisa. Ya bae atuh Jasmine make baju partai oge, dengan kenyal lamun make baju biasa gitu. Baju si ungu ini lebar, kata sok pinuku letak, kayak dicari kan si mama sok. Tapi kan iya we atuh jeung dipoto hungkul neng, lain jeung ngasawe asli. Kumaha sih kamu teh? Oh nya, make baju naon atuh nengnya, gamis gitu. Tapi emang petani di gamis. Nyangka tuh neng, maknya petani di gamis, kamu teh petani di mana di gamis? Di Arab. Mengilir wae kamu ih. Bulan kasih neng Neng. Aduh, ya si Ahem cemburu ya melihat Dapal Shopee Gopi. Aduh, ayah wae si Ahem. Neng. Ah, ya masih Gopina enggesan kerame-rame natenya ya si Ahem cemburu. Ai. Danut akademi aya teh nya wae kieu. Neng. Kamananya si Neng? Di masih Jasmine gitu. Kali itu Mana di mah kamu naon ya teh? Weh, laju we TV lah tong loba barang dahar. Ya meni naon Jasmine abang broken home kamu mah. Neng, Jasmine, ayah henteu. Ih, si Ica Jasmine. Kumaha tuh? Cicing dong ini bisa dia si Ica nasta. Neng. Hai kalian berdua. Ica ina, kamu jeung nolol didinya. Ica boleh ikutan main enggak? Mana Ica teh enggak punya teman. Boleh enggak? Gak mau menir, kenapa sih ini tadi tuh balik? Tapi Ica bawa makanan dak. Saya tahlil. Baik, Cak, dia asup, Cak. Ini yang buah, menir, kenapa sih? Baik tuh Jasmine, apa sih Ica mau dahareun? Kalau mau dahareun lagi sebeak, orang usir. Kita saja, ya? Oh, kayaknya Ica sok sini atuh masuk cepet nih sebelah Jasmine tuh di dapur ya sini. Iya Min. Ini gimana lengan Ica nyelap bantuan? Hei. Meni mah pisannya tadi bunda mulai triplek hijina 100.000. Hantek itu imah bunda teh ditipu ke tukang material kan? Nyeng. Ari si bunda geus mulai acannya dagangna. Tempo heula ah. Cing orang elis heula yuk. Bahan-bahan seblak teh. Somai, makaroni, kerupuk, mie. Naon yuk. Meni panas kieu nya cuaca. Bunda, keur naon eta teh? Iya mama neng, bunda teh keur ngelis yuk. Jangan engke naon anggaranna teh, jangan dagangan bunda. Oh, gitu eta teh bunda. Meni panas kieu ya teh. Maning. Har, dirinya. Heeh, di dia naon atuh Bu Haji ah? Maning, resep henteu ya teh kana kacang Arab. Nya resep atuh Bu Haji. Naon ieu teh? Dek mere? Nyai dek atuh mamah Neng, apaan Ibu Haji mah? Baik, dermawan dan juga soleh. Menya. Boleh kacang Arab di mana Bu Haji? Di pasar? Har, nyalain atuh bunda, sok sembarangan wae ari taeun teh. Terus boga di mana atuh Bu Haji? Apa nana atuh Ibu Haji mahnya karek balik di Arab ya teh mah Neng. Jadi boga kacang Arab. Menya. Geus naon teh mau ka Bu Haji ieu teh? Geus umroh? Lain bunda eta mah paling ge jadi TKW. Bener teu? Har. Nyalain atuh mah Neng. Apananya Ibu Haji teh ngiluan ieu arisan eta teh jang jalan-jalan ka Arab. Minggu kamari ini mangkukna karek balik gitu. Oh gitu. Hade atunya kitu mah jalan-jalan eta ka luar negeri.
Ya pasti atuh Mama Neng. Ai Ibu Haji mapan orang kaya. Jadi liburan oge ke Arab teh jiga Mama Neng nya. Mun liburan teh ka Ciwidey hungkul ningali kebun teh. Nyanta atau Ibu Haji, Mama Neng nya kieu-kieu oge liburan sama ka luar negeri, ka Prancis. Mending gaya kitu nya Mama Neng ka Prancis, Ibu Haji ge lah atuh kitu carana mah. Ngan ka Prancis teh naon eta Mama Neng? Dek ninggari menara Eiffel. Atuh ari hayang ninggali menara Eiffel mah tinggal kacarik bunda aya gede ngajebag. Ieu mah ka Prancis teh ieu bunda ngalongok si eta si Encum. Menya eta mah atuh lain Prancis luar negeri Mama Neng. Eta mah pila Prancis mending panya bunda teh nyaan we ka luar negeri. Heeh atuh bunda da anu bener indit kalau ada negeri mah ukur Ibu Haji seorang apana Ibu Haji mah atuh orang kaya sultan. Heeh lah kumaha Bu Haji. Ngan mana ieu teh lain rek merek kacang Arab? Cek saha ya teh Ibu Haji merek kacang Arab Mama Neng. Iraha ngomong. Har, apaan tadi ngomong gitu atuh? Ya bunda. Oh bener Mama Neng. Apaan bunda gak dibere ku Bu Haji 2 kilo tadi ngomong. Nya geus atuhnya engke ka imah Bu Haji sorenya. Karunya ieu jalma miskin can pernah ngadahar kacang Arab jigana teh. Aduh. Ibu-ibu, kerenan. Udah, bosan dagang teh. Acan Imas, apanya triplek ke can datang. Mejana oge can jadi. Nyeng. Oh gitu. Buta hijau. Naon eta teh Imas ka Ibu Haji? Atuh mah Mama Neng da Mama Neng mah teh hejo. Hejo mah kurang Haji pan. Tesopan pisan Imas eta ka Ibu Haji. Dek naon atuh? Mana ya teh duit anu kamari? Duit naon ya teh Imas? Har. Duit naon can aku Imas geleng geura. Apaan kamari ieu Bu Haji teh HP ka Imas kacang Arab. Pas Imas ka Jakarta eta ka Tanah Abang. Har, bunda kacang Arab teh lain teh Arab geuning. Oh geuning Mama Neng nya. Di Tanah Abang eta mah kacang Arabna. Aduh, ieu mah cilaka 12. Ibu Haji kapanggih modal kieu carana mah. Mana tuh Bu Haji duit teh meuni? Duit Imas beak pake eta teh. Meuli kacang Arab Bu Haji mending 10 kilo meuli teh kira-kira. Nyangkela tuh Imas, tong di dieu Ibu Haji nage teu mau duit. Mas mah di bawah ada duit teh di bawah geura. Dibalik pisan. Jangan langsung ke sore Imas ke Imah. Hai Imas, juga ini tuh atulah meni jangan lewat ke desa segala mana teh Imas. Nyangga satu hari kita mah. Imas ini tolong ya. Bye. Berangkat. Ya Imas. Jadi eta teh Bu Haji kacang teh di mana? Menyo di Arab apa di Tanah Abang? Di Arab eta ke bunda. Arab maklum. Mangga. Ay Imas, iya bunda mah ada tablet. Kok bisa tablet? Karena ngelis gitu jagangan bunda. Bohong gitu. Ada anu pasti apa sih? Apa lagi? Liburan oge ke Arab Saudi. Ada lagi. Kau ke Mekah weh. Sok. Ya henteu sih. Ya henteu sih, tapi kan naon karena tuh. Ya henteu sih, apaan kan? Kok perlu jual gimana? Coba.